warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana sampurasun. Pamirsa, tepang deui sareng simkuring Ade Risma dina acara Warun Warta Karun. Gena dicoret ti tabuh 2 dugikeun ka tabuh 4 dina dinten Rebo kaping 10 Juli 2018. Dina ieu acara bade midangkeun rusakna hiji imah kusabab kakeunaan longsor di Garut nyaeta di Kampung Sindang Asih, tepatna di RT 03 RW 02. Kumargi kitu, mangga urang titenar angarah langkung jelas. Di Garut, intensitas hujan anu turun di Kota Garut, Jawa Barat dinten Rebo 10 Juli 2018 paso sore nyebabkeun pergeseran taneuh di Kacamatan Cisurupan anu nyebabkeun taneuh longsor di wilayah eta. Ketua RT nyaeta Bapak Odong nyarioskeun yen taneuh longsor teh kasebatkeun kajantenan di Kampung Sindang Asih, Kacamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, RT 03 RW 02 kinten-kinten tabuh 3 paso sore. Bapak Dedi salaku korban ngungkapkeun kronologis kajadian. Wanci kajadian taneuh longsor teh, korban nuju gogoleran di kamar sabari nyetel lagu. Tapi pas didangu-dangu saurna teh aya sora gumuruh taneuh ti luhur. Pas-pasan bumi Bapak Dedi teh luhurna kebon. Aya kamungkinan longsor teh ti taneuh kebon. Saatos ngadangu gumuruh taneuh, Bapak Dedi henteu langsung kaluar kamar, malah ngalamun heula saurna teh da bakat ku reuwas. Dugikeun ka akhirna kamar Bapak Dedi kaurugan taneuh longsor. Teu aya korban jiwa tina kajadian ieu mung aya karusakan tina imah korban nyaeta kamar Bapak Dedi jebol kaurugan taneuh longsor. Korban parantos dievakuasi sareng 5 kulawargina ka bumi warga anu sanesna, saur Ketua RT Desa Sindang Asih. Pirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, wilujeng tepang deui dina warta anu bakalan dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.